Di maha bacan anggeus. Duitan eueuh. Tapi katembong nama sih nama aya duitan poe ayeuna. Kretekna geus beda ieu mah. Pasti aya pasen ka dia. Cewek. Walaupun begang dan turnya sedikit mencos, bujurnya tepos, tapi ya seleraku. Apa namanya? Apa anak kecil? Jangan panggil aku anak kecil, aku sudah bawakan. Apa nemung duit? Nah, aku mah bukan cewek mata duitan. Oke, cinta ditolak, dukun bertindak. Oke? Kawan! Kawan! Paman. Tolongin aing, Paman. Tolongin apa anak kecil? Jangan pengen aku anak kecil, aku sudah buluan. Ya, paman forget. Apa kamu diudag bagong? Bukan. Diudag anjing? Bukan. Diudag entong? Bukan. Maling cangcut? Bukan. Maling TV? Bukan. Maling motor? Apa atau apa? Sana ada awewe. Ada awewe? Ya, aing resep, Paman. Oh, kamu suka ya sama awewe? Ya tinggal ngomong aja, kamu bogoh gitu. Dia nggak mau. Ditolak? Ditolak. Tolongin tuh. Tolonginnya gimana? Capek. Maksudnya cari pelet. Ya. Sebenarnya paman itu udah males nganter-nganter masalah pelet gini. Tuh, Tapi paman juga dulu pernah berguru. Namanya itu Kiki Play. Ya, aki yang suka ngeplay. Namanya Kiki Play, dia itu dukun tapi mabok terus. Tapi peletnya gitu. Gimana? Mahal bayarannya. Gimana, Paman? Punya uangnya enggak? Ya. Mahal. Oh ya, kalau itu cukup. Ayo sama paman diantar. Gimana, Paman? Ini rumahnya sudah beda. Dan dulu mah juga kandang sapi. Sekarang ada tembok-temboknya. Mungkin Ki Guru Kiki Play itu dia lagi kebangun. Ya. Tapi kenapa belum Agus ya? Beres. Mana tuh? Tahu ada nggak ya? Assalamualaikum. 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 Aki Kiplay. Kalabat. Mudah-mudahan beungari pasien aing diolah ku aing. Nganggeuskeun imah. Kalabat ka dieu. Kalabat ka dieu. Kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Kamu nawai yuk sukses. Ada aja Ki. Tapi istri saya yang pernah minta pelet sama Aki dulu, sekarang dia kabur. Kenapa bisa kabur? Karena pantrangannya yang nggak boleh dari Aki itu, Ki. Kancek saya genan, lamun misalkan aya pantrangan ti Aki ulah dilakonan. Iya. Nya wajar wae lamun misalkan aya pantrangan ti Aki teu bisa dietakeun pasti kabur. Kudu aya pantranganana eta teh, ulah para radu. Iya, pantrangannya teh. Kamu tahu nggak? Kata si Aki kalau udah jadi istrinya, kalau lagi digawean makan-makan, kita nggak boleh hitut. Ayah aku nggak tuh kuat, anak kecil. Papas, dut. Jadi istri aku sadar akunya goreng patut. Udah teu beunang di bejaan ti baheula genan. Kan geus ngomong saya genan, lamun keur kitu ulah bari hitut. Iya teu kahaja, Ki. Saya naik tatamba. Iya, Ki. Tarik tinggal tuh. Berat ya. Berat. Berat mati. Berat. Berat ya mah.
Ieu penyakit lain teh sagawayah ieu. Penyakit. Ki, maksudnya ini teh seperti saya mau minta jampi pelet. Dia teh bogok ke awewe. Lain buka penyakit burut. Aduh. Lain teh penyakitan. Bukan aing buka penyakit burut. Sabar. Hayang ka awewe. Oh, gitu. Gampang urusan awewe mah. Tanyakeun tak ka jalma eta. Ya, Unggal awewe di paranan baheula eueuh nu gagal. Iya. Di dieu lah. saya juga nikah sudah 19 kali, tapi kabur terus pemajikannya karena setiap makan-makan saya hitut terus pantrangannya itu. Kan geus dibejaan ti baheula ge lamun keur kitu mun tong bari hitut. Iya, Ki, ya. Hayang kumaha di dinya? Tadi aya awewe, hayang cenah bogohun. Gampang. Boga duit. Aya. Aya. Bisa? Bisa tenang. Iya soalnya rada berat. Emang rada berat ya. Kudu ngadatangkeun karuhun-karuhun anu bener-bener anu bisa menjadi karismatikna rada keluar aurana ieu. Ceng cang. Cut. Besok asari. Cut. Lembur rame. Mai. Kiki. Kunaon, Ki? Kiki kunaon ieu? Aduh, ieu naon karuhun naon? Iya, Kiki kunaon? Asam urat aku kambuh. Ceng. Besok asari. Cut. Mai. Si laing datang ke dihayang naon. Yang awewe, Gampang. sama tuh. Maneh lamun aya awewe eta nu dipikaresep ku maneh. Tinggal bacakeun mantra. Cing cang. Cut besok asare. Cut belembur rame. Mek. Bisa. Cing cang. Cut. Besok asaheun. Cut. Naon deui? Belembur rame. Mek. Belembur rame. Mek. Bisa Ki. Bisa. Eta pelet anu mujarab. Hayang kapanggih awewe nu kumaha we genan, tinggal bacakeun mantra eta insyaallah kakalapekan. Hampura. Aki erek indit deui. Ieu lain sagawayah ieu. Ya sudah, Ki. Saya pamit dulu. Dia udah kebelet. Sok. Ayeuna indit ka ditu. Langsung pakekeun, langsung diijabah. Nuhun, Ki. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, barusan mantranya inget. Cing cang. Cut, besok asaheun. Cut, Belembur rame. Mek. Sekali lagi. Cing cang. Cut, besok asaheun. Cut, belum gurame. Mek. Takut lupa sekali lagi. Cing cang. Cut, besok asaheun. Cut, belum gurame. Mek. Pasti kamu nggak bakal poho. Ayo. Ya sudah, kamu jump ke sana, ke target kamu. Ceweknya emang di mana? Di sana. Oh iya, paman pamit dulu. Oke. Soalnya banyak kegerohan. Ya. Sekali lagi, takutnya kamu lupa. Cing cang. Cut, besok asaheun. Cut. Belembur rame. Mek. Sekali lagi. Cing cang. Cut, besok asaheun. Cut. Belum gurame. Mek. Kamu hafal. Go, semoga berhasil. Terima kasih ya, teman. Well, bye. Bye. Cing cang. Besok asaheun. Belembur rame. Mek. Cing cang. Besok asaheun. Belembur rame. Mek. Cing cang. Besok asaheun. Belembur rame. Mek. Ganteng banget. Di dia. Ayo, kita jalan-jalan. Yuk. Jik, pelet nang jarap euy. Cing cang. Besok asaheun. Belembur rame. Mek. Sakit. Cing cang. Belembur rame. Sepertinya
Aku ada ide halus. Apa? Ayo. Nah, di sini mah aman, nggak ada siapa-siapa. Boleh nggak, Aa? Kodorok mau? Apa, A? Iya, sama jorang. Aduh, sedikit. Gak. Gatel-gatel di sini mah. Gimana? Di sini. Nah, di sini sepertinya. Kira gatel-gatel, ya? Boleh nggak, Aa, nyium? Boleh. Mulas tapi kata madukun nggak boleh hitut. Tahan. Aduh, jadi mulas gitu. Tahan. Aduh, kablek anak parawan aing terbalik-balik di isuk di teteangan kita meligas terbalik-balik ka bina-bina teuing. Nyaho bapak nate aing teh butuh gas teh jeung masak. Indung nangis ngeceplek wae ka bina-bina teuing na ka mana ampun. Kablek anak hiji saya bisa diatur. Mulas tunggu sebentar ya. Ya. Anjir, mulas kieu. Aing ngadadak mulas deui jeung hayang mejus. Aduh. Aing maneh kalau kahitut sembarangan. Aing keur ngagawean awewe. Ieu hayang hitut kuat. Oh, cek aing geuna naon? Si itu mah si aki-aki gondrong gitu mah cek orangeun teu beunang di bejaan ku urang teh. Lamun narek ngagawean awewe, ulah hitut. Alus maneh mah. Bieu di dieu aman. Moalna naon ari kitu mah aman. Nu penting ulah dedeketan jeung awewe na pas hitutna. Ari itu dinya banyak. Ngagawean deui. Jik, manjurnya. Mantap. Heeh, jik. Si kehet keur ngagawean awewe pokna teh. Udah. Ya. Ayo, Mana? Ini. Kenapa? Oh, cium. Bah, Bapak. nah ke dia, Bah, alhamdulillah sukses, Bah. Ya enak. Sukses, Bah. Kenalan. Bapak aku. Bapak. Sia tadi nyebut naon? Ngagawean awewe. Bapak aku. Bapak. Iya. Anak aing. Iya anak aing. Sia tadi ngagawean anak aing. Sia datang ke aing ngagawean anak aing. Mana kesi kumaha wae? Mana kesi kumaha wae? Henteu, Pak. Can lebet. Tapi kesi keluarkeun. Eutik, Pak. Ai sia teh mikir, iya anak aing. Anak, Bah. Anjing. Balik sia, indung sia neneangan wae. Kalau kagak layap wae ka ditu ka dieu sia teh. Balik. Kehet, sugana. Ngilu atuh. Gilu kunjuk sia. Babal teh, kalau kagak gawean anak aing. Kehet ku aing diteteangan ka ditu ka dieu. Kumaha ieu? Hitut dewe aing gitu kagok.